Yoy pisan. Raksa Art Production. Kapinis katojo layung teu macokan kemang kananga anu geulis teu ditiung rasakeun jaga siksana. Uyuhan fanatik ieu mah eueuh deui nu dicaritakeun dalil jeung lapad berang peuting haram halal dosa. Nah urang teh hirup ngan ukur ngadaharan haram jeung halal wungkul kitu salah kieu lain nete semplek nincak semplak ngeumbing porot muntang lesot. Piraku kula warga pamajikan rek diparaban ku dalil, rek diparaban ku dakwah, nu penting mah berjuang akang, berjuang sarajan keimanan pinuh katakwaan, getol tolabul ilmi, getol ibadah, tapi lamun teu akur jeung sasama manusia sumawana jeung tatangga, teu akur jeung dulur, jeung pamili, nu kitu eueuh hartina. Geus Juy, dosa tanya nyarita teh. Ye saha Salaki Mana sing nyaho? Hartina salaki sing apa? Sagemlengna ari lampah hirup ari kiamat bari tunganana. Sagala sesuatu anu terjadi tekad lampah urang aya hitunganana. hor ai panjana ieu lain kadinya. Hartina salaki teh sadaekna lalang harakan kikituan. Jeuy haram tah ieu. Lamun mana nyebutkeun haram, nyebutkeun dosa, inget lamun sawaktu-waktu aya kahayang. Keheula om. Ai lebah dinya mah lamun urang boga muning teu dipake ngagaru sanggeuk maraban wungkul. Soal eta mah maneh kudu apal. Sabab hirup manusia teh dibagi 3 bagian. Heeh, pek bae lah. Rek kitu, rek kieu anu penting mah urang mah asa ulah dosa we hirup. Maneh geus salat lohor? Cikene Tah geus kadenge bedug asar, geus kacai. geus 3 balik, sakali ngeseuhan, sakali mani, sakali ngisikan. Lain maksud gitu kacai teh. Ieu maneh sing apa? Sebab urang teh ieu salaki. Dina rumah tangga teh embung loba bumbu anu teu bener. Jujur sing narima kana kadar mun aya rejeki saeutik sing bisa ngamangpaatkeunana. Lah, ngupahan lalaki mah di mana-mana ge kitu. Sing narima kana kadar, narima kana takdir. Sabalikna lamun manusia nyerah kana takdir meh usum dosa. Haram Joy. Nah make kitu. Cing bahas. Mun bener maneh ngarti. Maneh tukang ngadalil urang mah sagala teu apa. Awas tong suasia ieu. Oh, moal atuh eta mah. Entong, loba nu nyaram, tong suasia. Ayeuna kieu. Manusia wajib berjuang. Manusia tanpa berjuang helas eueuh paedahna, Kang. Cirek nanya, naon anu panghina-hinana di alam dunya? Nu panghina-hinana di alam dunya anu miskin. Ah, teu hina da manusia ku pangeran diberi akal normal, kondisi anu kuat, asa daek berjuangna. Besing akang can apa? Anu panghina-hinana di dunya teh taneuh. Taneuh. Nah kumaha kitu, Om? Unggal poe ditincakan dipake kaulinan budak, di mana hujan ledok, di mana datang sang surya halodo, usum musim kamarau bareulah. Eueuh hargana. Dicoba taneuh di wadahan kana guranil didagangkeun ka pasar barade taneuh kakala disebut nu gelo. Sebab naon? Cik sabab kumaha? Can ngaliwatan perjuangan. Coba eta taneuh perjuangkeun, pisahkeun keusikna, laanan batuna, tuluy diulet, saleus liket dicitakna citakan kenteng. Geus eumel-eumel dipoe, geus garing dibeulem, geus jadi kenteng mah tong ditatawarkeun tangkulak datang sorangan sabaraha 100na kenteng. Heeh bener. Si horeng nu pinter teh lain urang wungkul. Loba mata kudu awas hati-hati teh di dieu. Loba nu pinter teh. Terus kumaha? Anu tadina ditincakan unggal poe dihanap, akang, aa, papa. Ayeuna pindah kenteng jadi di luhur. Tak ieu.
Nah, kenteng jadi di luhur. Naon teh? Berit lain naon. Keur usum berit malum pare urang di leuit numpuk teu sarang hilang di acan. Terus. Ayeuna kenteng geus aya di luhur, kahujanan, kaibunan, kapanasan, kuat. Kumaha lamun sawaktu-waktu kenteng keun aku angin gede. Ceger peupeus. Muragana taneuh. Sanggeus peupeus kenteng muragana taneuh geus bubuk cingrek nanya, daekeun ngahiji jeung taneuh deui? Henteu. Disebutna oge Bubuk kenteng atawa tolowengkar. kumaha lamun hayang ngahiji deui jeung taneuh ngaliwatan deui perjuangan anu berat. Dirius ku batu buleud sanggeus lemes aurkeun jeung taneuh ngahiji jeung asal tadi kakara nyumponan kecap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walah bener euy. Heuh ulah loba omong ka batur dewek eleh ku maneh nya. Ulah loba omong. Syukur. Berarti maneh baheula at alam. Naam, anak at alam pil tarbiyatus sibyan. Oh, hal indah ka ente daftar. La, anak indi meri sama. Bener. Malah urang kamari kasalahan. Aya di jalan aprok jeung tuan nya. Dah. Malum tukang heureuy abuya ka urang teh nyebut ente Majnun. Nah, iya, kenekeun di luar tetangga. Kene heula, ciri daguan heula. Keur badami penting jeung indung budak nyebut. Pek maneh. Cicing, dikunci. Jeuy, haram dosa. Cicing. Tah, ayeuna urang tuluykeun deui nu bieu. Si abuya teh nyarekan ku basa Arab ente Majnun. Kulantaran nyarekan ku basa Arab, amin we akang teh. Padahal harti Majnun teh gelo. Bener omah. Aduh, bener. Matak ulah lalawora Kang aya nyaritakeun agama dakwah, ulah dipake dagang, ulah dipake agul, rasa ieu aing pang bisana, pang pinterna, anu penting mah ilmu sanajan saeutik sing patri getolan ibadah jeung kadaek. Heuh. Ieu mah sautak saeutik ka pamajikan haram. Natangga haram. Hei, tah maneh tah. Keun eta tanggal lah tong didenge ai imah padengket jeung batur teh kieu. Da belah ditu imah, belah dinya imah. Heh, lah. Kumaha ge gede antep. Nepongan ye bilik lamun ku temok mah urang moal kieu. Enak kieu nya ye. Maneh ulah natangga dosa. Sabab tina natangga teh sok obrol anu teu puguh. Awewe daek natangga jeuy. Ngabirig-gidig euy, bulu kabeh cengkat, bulu puluh, bulu tuur, bulu kelek, bulu akabeh we ieu mah. Disebutna ge awewe japati sok resep ngalayang na suhunan batur. Leuheung lamun ngomongkeun aya mangpaatna. Komo lamun nyampak di tatangga nu beuki ngomong, nyaritakeun tas dipangmeulikeun geulang jeung kongkorong, are ningang dinu panasan, ngarungsing lain meueusan, teu bukti anggeus-angeusan. Tuluy kasalaki barang penta, sedengkeun lamun awewe barang penta kasalaki teu disaimbangkeun jeung daya kamampuh usaha salaki sarua jeung ngalatih jahat. Teu meunang. Tak kamari maneh kasih inoh natangga ulah meuli lotek ulah lila teuing ngadangan anggeus balik dahar di imah. Lamun manusia teu daek akur jeung batur, teu daek resep ngabaraya jeung tatangga, rek di mana aya kagiatan hirup? Kang, ulah gampang nyalahkeun ka batur. Ari akang masireum dina tarang batur kaciri ari gajah depa dina punuk teu karasa. Nah make ngomong kitu. Da ngarti geus nyaho sagarupa oge. Kitu ari santri anyar teh puguh ge. Sautak saeutik haram. Lamun akang rek sautak saeutik haram, teu kawa pamajikan kaciri orat haram, teu kawa teu ditiung haram. Piraku hayang ngalaje bioskop kudu ditiung. Ulah pamikiran kitu. Lamun akang nyaram ulah naon? Ulah ditiung berarti salah. Sebab tiung mah lain ukuran agama, Kang. Komo abdi mah aya dua rupa, kahiji lantaran boga tarang nong-nong. Kadua hayang nyobaan tiung pamasihan anu mewang mulih jarah ti tanah suci. Karti? Iya. Lamun tiung rek dianggap agama, sawaktu-waktu tiung sok dikaitkeun kana paku, mah nya agama ngaitna paku. Eleh wae kumaneh teh asup urang mah. Gila kumaneh. Anu matak
ngan ukur dua rupa Kang hirup mah. Cik, Kahiji ngamangpaatkeun jeung papada manusia, kadua kaimanan pinuh katakwaan ka Gusti Nu Maha Suci. Ari Akang sautak saeutik teu kaop ngadengar radio, pareman. Ngadengar TV, pareman. Narek ti mana boga pangobrol jeung pangabisa. Akang nyaritakeun baheula kongsi masantren. kumaha waktu di pasantren. Pokoknya mah Akang mah ayeuna we. Sebab narimakeun sagala lampah nu kaliwat ku Akang enak karasa kabehna balik ka diri Akang. Matak lamun inget kana lampah nu kaliwat sing puringkak buru punduk. Gila. Hayang ulah ka alaman deui. Si horeng hirup teh hese. Ari hirup mah teu hese ngan mawa hirup nu hese mah. Nah make kudu hese nu hirup mah loba di Akang ge aya. Tuh, tangges kadinya deui cicing. Ulah kadinya maneh jeuy haram. Dosa nu teh maneh teh kitu. Yeuh Kang, satungtung urang rumah tangga geus sabaraha kali abdi ka engkang barang penta. Geuning baheula oge. Kungsi maneh ka urang hayang dipangmeulikeun arloji merek naon wae. Geuning maneh maksa hayang anu 17 batu. Dibere anu 10 batu maneh mung pajarekeun teu kuat padahal Akangan 2 batu tapi kuat. 2 batu naon tuh manehanana ayeuna mah nu sok panatik ka batur, nu sautak saeutik nyalahkeun ka batur, dirina anu kotor. Jeuy, haram maneh. Dosa ngomong kitu, dosa. Kumaha lu kadenge ku batur? Si ngarti kana hirup. Lamun maneh nyaritakeun yen hese mawana hirup, Akang rek nyarita. Hirup teh aya 3 bagian. Iya. Cai heula. Tapi teh eueuh enteh nya yeuh, teu boga gula, teu boga susu, teu boga kopi, aya oge cai asak herang. Teu nanaon. Hayang nikmat amis mah jaga di alam kubur. Kena sangsara ayeuna ge asal engke we Akang mah nikmat di surga Akang. Naon sababna? Ilikan dina nadom. Katiluna rukun salatna takbiratul ihram, ari babalesna takbiratul ihram, eta dipaparin cai talaga kaosar. Teu eta amis lir madu, bodas lir susu, tiis nyecep karasana ngaliwat kana genggerong nikmat. Di mana nu karasa nikmat secara lahiriah? Tina beung, Ai rasa tina letah, hilana nikmat. dina beung. Lamun kitu nikmat teh panjang kene soang nu panjang beheungna. Eleh wae kudu beuki ngomong bener soang sab nikmatna panjang ngageuleuyeung ka handap bener. Kieu hirup dibagi 3 bagian. Kahiji hirup cicing, Kadua, hirup nyaring, katilu, hirup eling. Suna ya. ari nu disebut hirup cicing, Cara hirupna tatang kalan. Hirup cicing teh cara hirupna tatang kalan. Naha tangkal buah, naha tangkal cau, naha tangkal kiara, eta teh hirup. Dan disebut paeh mah daunna parerang, tangkalna koropokan, lila-lila runtuh jeung akar-akarna. nah kumaha hirupna tatangkalan? Angin ti wetan doyong ka kulon teu. Hirup cicing. Angin ti kulon conong ka wetan. Hirupna teu ngabogaan kapribadian. Lamun dina agama mah teu ngabogaan katauhidan, luak leok cara cai dina daun taleus kumaha ramena zaman. Sok kabawa ku sakaba-kaba, katipu ku hawa nafsu, sedengkeun nafsu teh tukang ngabobodo. Nyaho nafsu tukang ngabobodo. Coba ari bulan puasa, lamun urang sok puasa mah. Jam 2 ningali pinang baneng, aduh cek nafsu bangun nikmat. Ngeus. Ningali rujakeun caruluk ager jiga nikmat cek nafsu dibeli. Ningali peuteuy jiga nikmat dibeli. Ningali duren siga nikmat dibeli.
cek nafsu bawa we ka imah beledug we magrib boro-boro kadahar jeung duren karek sirop saleguk geus ngah-ngeh kamerkaan tuh Namrud di juru cek nafsu mah rek beak jeung geuna Tabah dieu tah hadena teh eta hirup cicing lamun jelema hirup cicing bari teu boga kaimanan teu daek berjuang jeung ikhtiar berbahaya loba gogoda jamanana mah lah kumaha loba cobaan lamun urang kurang teu tigin mah benteng rempang atuh boro-boro bungkeulekan almanak ge gamarna geus sing bolekak ping-ping atuh boro-boro budak ngora aki-aki ge mareuli dipasangkeun di goah keur narik hawa cenah coba ku zaman ayeuna taksih hati-hati ku almanak oge tah hirup cicing tadi akang nyebutkeun dina hirup cicing manusia kudu ngabogaan katauhidan ari tauhid ima ku basa Sunda we ari tau nyaho ari hiji nunggalkeun anu maha esa hanteu aya nu wajib diibadahan angin Gusti nu maha suci nya jadi tauhid teh hiji tauhid teh hiji benar terus angka hiji penting teu nya 10 nolna hiji urang tulis nabor ya yang angka hiji nol hiji sabaraha 10 02 100 03 1000 04 10.000 sanajan nolna sameter pupus angka hijina aya hargaan teu cepeng-cepeng acannya nah nu penting angka hiji sanajan nolna sameter lamun angka hijina dipupus mimiti berarti leungit hargana cara urang dina ibadah geus daek katauhidan can aya ka itu kaditu boleh percaya wae leungit atuh kitu we ya mah urang nyokot nu kaharti hirup cicing kadua hirup nyaring nu kumaha ari hirup maaf sabakang pangsiunan dalang aya laguan kadua hirup nyaring cara hirupna doma jeung emek kumaha domba jeung me gawena dahar hees anakan sakitu domba mah teu loba lalakon dahar hees anakan hees dahar eta lamun urang di dunya nganuku dahar hees jeung anakan meureun cara nu bieu cara domba lain cara nu bieu lamun nganukur dahar hees jeung anakan katilu hirup eling ka sasama manusia eling ka indung ka bapa sebab moal aya manusia di dunia tanpa syariat indung jeung bapa anu ngandung jeung juga tena urang nyabit-nyabit kana soal indung jeung bapa lamun sok loba nu nyarita indung wajib dipunjung bapa wajib dipuja kumaha akhirna di kota baheula teu saeutik indung bapakna anu jadi bujang ka anakna lantaran anakna pinter loba duit loba dunya mobilna herang imahna bertingkat sawahna lega ari bapana jelema teu gaduh imahna hateup eueuh suhuna sabuni-buni ku daun waluh anu ngaramat da estu teu saeutik anu jadi bujang terhadap anakna di mana ieu gejala kasalahan lantaran teu ngabogaan pendidikan baik lahiriah baik pendidikan batiniah Kardi terus menarik tah benar terus menarik tah anu penting mata urang kudu bener-bener ngadiri eling ka indung ka bapa eling ka sasama eling kanu nyiptakeun bumi langit katut eusina bari jeung boga rasa jeung rumasa Kardi sagala kecap akang ku abdi kabeh kaharti syukur kaharti kabeh kecap alus bagja laluasa ngan mi HP eta kabatur sok gancang hukuman satik haram satik halal sabalik dalam engkang sok ngahukuman ka jalma teu pupuguh leuwih haram geus lah ayeuna mah pangnya kadikeun samping kade di imah ulah teu salat isuk-isuk kudu salat duha
Lamun akang eueuh teh salat duha. Ari ngejo Kajeun teu mangih kanikmatan ayeuna ge, asal engke we urang mah. Mangih kabungahan. make sapatu Kenip we. kopeah Wis atuh puguh we. Nomor hiji. Akang teh kopeah mah era atuh. Nomor hiji ke Nuruban Tarang. Tah, are ka mana urin heula ka warung. Sakedeung. Sok we panutupkeun panto mah. Lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alah, kita salat subuh teh. Sok meunah ngomong sorangan kieu ya. Ari ta salat subuh jadi menang sok kahesan deui nyarane deuh. Tah, warung keur ngarariung tuh. Rek meuli udud maloba teuing sabatang we. Sabatang we. Tapi nu dagangna keur gara rapleh jeuy haram. Dosa. Jeuy. Hei. Keur naon teh teh? Geuning Mang Jamar. Tinggi. Keur naon? Kadia urang ngariung. Ieu teh pagawean teh kan kieu bae. Dagang mah dagang we tong dicampur gapleh jeung main sagala rupa. Jeuy dosa. Mar, ulah sok gancang hukuman jelema. Da disebut fanatik mah daek. Ieu kuring teu make duit, ieu mah tamak kesel. Maneh pinter nyaritakeun agama, dalil sagala rupa, ai kuring mah jelema bodoh. Nganu nyaho teh ieu balak deh. Lamun balak 4 ditinggang ku balak 3 pasea silih reng. Meureun balak 4 mah kudu ku 4 deui, lamun mata 3 ku 3 deui, apan jadi beres. Lamun ceuk kecap maneh mah kieu meureun Mar. Laku lampah anu salah pinanggih jeung siksa, laku lampah anu bener pinanggih jeung bagja. Ceuk maneh, da ari urang mah jelema bodoh. Jadi ulah sautak saeutik fanatik. Disebutkeun haram soteh dina judi, dina main, anu matak ngaruksak kana rumah tangga, duit beak kabalangsak, tungtungna poho ka pamajikan, poho ka dulur, poho kana barang, poho kanu ngadamelna, kakara disebut dosa. Aing ngan ukur sakadar keplak-keplek kirek di mana lebah dosana. Da ieu teh dus ngan make cap dipake kaheureuyan, bari henteu poho kana segala rupa sapopoe. Bisa wae Kang nyarita mah. Dibulak dibalik keur ngabela engke karasa panas na malah panas Kang sakurang-kurang akang jadi suluh neraka pek coba ku akang pikir engke karasa akang hirup moal lila Kang komaina akang sabaraha umur 50 pikir nyoreang ka tukang nu 50 tahun akang loba nyieun dosa loba nyieun bener dosa nyieun bener sawaktu-waktu. Ya lamun dibalikungkeun mah. Akang eta boga rasa Kang. Lamun akang umur geus 50 tahun kahareupna mah moal sakitu deui Kang. Tetak sing eling. Coba lamun akang maot ditakonan sekian tahun hirup di dunya digunakeun kana naon amal kahirupan capek pikir. Pugu. Ari ngomong jeung Jamar mah moal asup. Da Jamar teh lamun disebut santri anyar moal daek. Is lain kitu bah lain kitu punten deh bi ya nu warung ya teu sawios mangga we punten bi imah ngobrol sanesna naon keur kautamaan hirup ngobrol hungkul Kang ceuk abdi mah anu penting mah tinimang waktu dipake keplak-keplek kieu mending pake ibadah ibadah osok da cukup waktu ibadah sholat anu jadi pokok, waktu digawe, waktu ikhtiar, waktu sare, waktu istirahat, waktu ngadidik anak, asal ulah salah poho we, ulah salah wadah, ulah salah tempat. Dan rasaan man teu dosa, rasaan, da teh pagawean teh teu salah, ngan ukur sakadar kieu. Lamun kitu waktu salat dipake gapleh, teu, da imah waktu lieu bari istirahat, bari ngobrol anu aya mangpaatna. Memang ari cek akang memang gitu Kang cek akang memang gitu Da akang ge atuh Mar baheula ngaji heula cing abdi rek nanya lamun akang ngaji akang terang kalapa
luhur belaan ditaekan, mahal belaan dibeli, berat belaan ditanggung, sabab nyaho dina kalapa aya minyak. Ayeuna rek nanya. Berang penting tolabul ilmi, ibadah teu tinggalin, bener jujur dipimbada sabab cinta kana agama. Muasa mata-mata cinta lamun teu nyaho aya naon dina agama kan. Ngawul Kang teu. Ya, tadi Akang pan bisa karena kalapa luhur ditaekan, mahal dibeli, berat ditanggung sababna kalapa aya minyak. Enak dina agama aya naon? Sebab agama bakal nyalametkeun manusia di akhirat. Ke Mar. Sebab agama keur ngatur manusia di dunia jeung di akhirat. Nah, Tong naha? Agama rek nyalametkeun manusia di dunia jeung di akhirat. Henteu mungkul di akhirat wungkul, tidak mungkin aya akhirat tanpa dunia. Sanajan jamar getol ibadah, pinter hadis, dalil, lapad, tapi lamun hubungan antar manusia loba pacogregan, teu cager jeung batur, teu akur jeung sasama, sumawana jeung dulur jeung tatangga, helas eueuh paedahna. Ardi, da kuring mah teu cager. nya lamun jelema sautak saeutik fanatik, sautak saeutik haram, sautak saeutik halal, eta teh ngahukuman ka batur, bari cantang tuh. Coba pikir, pagawean kitu haram cantang tuh. Lain kitu lamun batur ningali kalakuan salah teh lain disebut haram, lain disebut musyrik. Kudu kieu nuhun Gusti, muga-muga si jalma eta dipasihan jalan anu caang jeung lempeng, sina mulih ka jati balik ka asal, sing getol ibadahna, sing poho kana tekad nu teu jujurna, neda ka Gusti da eta teh sarua pada urang. Ai jamar mah lain. Ngali batur haram. Dosa. Haram, dosa. Ngahukuman manusia dina nurutkeun hukuman agama lain kudu ku manusia deui aya bagianana. Ulah waka nyarita Mar. Ai can jero mah karasa enak ku jamar. Dari pamangih kuring mah haram mah aya lah. Kikieuan teh teu dimang waktu dipake kieu, ceuk kuring mah mending dipake ibadah nu lekat. Kuring teu tinggalin kana ibadah. Sebab ibadah teu dengan ukur salat wungkul. Coba